Anis saya amang ka dia meni eueuh wae. Teu apal atuh udah Gusti tadi. Jadi pabun. Tadi mah da Anis teh kerja jam 11 teh ya. Mau nyari boteng Anis nang geus ngamam sebelah. Lamun nyari boteng mah meureun petrot. Apa jeung Dinda mau ngajak kamu abah teh geus kana sebab nyari boteng. Puas papana kikieuan. Lulus Anis jangan datang. Kenapa ngajak kamu ngabit nyari boteng? Nah, seblak. Atuh beda mah dapat masian letter 7. Jadi ngari boteng. Tadi teh berarti Anis kerja kan tadi teh jajan seblak. Ada ngajak. Ada pomara nama Mas Indit. Atuh aya naik kamang naon? Main naonnya? Urang main ucing-ucingan weh. Ulah main ucing-ucingan mah bisi ngorowot. Urang main gajah-gajahan we yuk. Gajah-gajahan kan berat. Moal Anis. Atuh ana main naon? Naon? Urang main parempar-rempar botol sing jauh yuk. Hayu. Botol mah cokot. Salah. Anis salahnya. Anis, abi ada ketan. Ketan. Jalan bina. Anis. Haling bagian Anis. Aduh, suret deh. Aduh, saya barudak. Siapa barudak? Aduh, siapa barudak? Awas ya daguan. Kecil aki. Awas ya, awas.